So, lami, atos atos, enak mana? Kerutan ngomong lagi kurang. Ayo nama, yuk aja mana nih? Atos Sampurasun. Rampes, sok kejerok. Yuk. Si Abang ulang tahun, Pung. Tahun. Halus mana majika kemar. Mohon, Pak. Jika kelapa dia akan bajing lagi kelapa menang. Mana ngaran capung? Mohon, Bapak. Ning terang, Abah. Kan berteman di Facebook Oh, iya, ketang. ini kasih para nasa asetnya. Mohon, Bah. Oh, berteman. Teman. Yo, ari si lain teh maksud ka teh aya naon. Da beda ka tempona ya budak nih jika keur baradina. Iya, abi teh Mbah tadi teh. Bade nyuhunkeun tulung ka Mbah. Abi teh nuju kabung bulengan ku istri, Bah. Oh. Apa geus apa kana masalah. Buaan. Da geus katempo ieu mah beungeut ieu loba ditolak. Maneh kabung bulengan ku hiji awewe anu ngaranna Anita heuh. Mohon, Bah. Buukna semetak-tak, Mohon, Bah. kulitna bodas, Mohon. budakna geulis, Mohon. bapana ngaranna Jojo, Mohon eta pisan. indungna Wiwi. Mohon. Ning, Bah, tiasa terang, Bah. Kan ku abah keur diincer sarua. Da abah gitu. Oh. Ulah atuh, Bah. Ayeuna geus kapiheulaan maneh hayangan daripada maneh bisi kabung ku abah ditulungan. Hayang kumaha eta budak ka maneh teh? Hayong sina bogoheun teh, Bah, ka abi. Hayang sina peureum ka duleubeun takarasa, Tah mohon. lu nang karap asa luhureun, nang kuban asa hanapeun, nya ngigir asa hareupeun. Mohon. Oh, atuh bener kudu ka abah kitu mah. Mohon, Bah. Ieu abah baheula keur ngora mun percaya. Sabaraha hiji awewe anu ku abah diincer. Nu daek. Daekeun sih. Hijau baik. Cak balak baksa. Cak balak baksa. Nyerangnya. Nengak, Bah. Sarua di bubuk tanu kieu lain menyerang. Oh my god. Cakarnak, anak cak dibakar enak. Yam karcap. Anak ayam dibakar make kecap mantap. Nitpung. Si Anit sing kabubung lengan ku capung. Pong, si capung juga bangbu. Udang. aya naon, Bah? Aya gempa. Emang ngebacan ibak? Astagfirullah, gempa, kaurugan manten sia mah can naon ge aya gempa. SMA kamarana, Bah? Tapi ti heula lompatan ka hareup pokoknya mah. Tapi eueuh deui meureun. Pung. Ieu teh iman si Abah teh gempa, Pung. Teuing. Bah, aya naon, Bah? Tenang, sok kada diuk deui. Ulah hadiwa. Inguan Abah be datang sok. Sok diuk deui, sok ulah hadiwa. Ya ku Abah diterangkeun. Cici. Anu pieu teh sabenerna mah iinguan Abah nu diundang datang. Oh. Jadi ngarieup. Ieu teh. Ning Abah milu lumpat. Abah ge sarua sieun. Oh, Ai pae mamung Abah ge sieun katingang imah. Tapi ulah hariwang. Ayeuna mah kieu ku Abah ieu teh geus dijampean. Maneh init ka hiji tempat eta tempatnya pasawahan handapna aya walungan. Lebak kiduleunana aya jamatan. Di lebak aya saung. Maneh ini teh heula, maneh kudu dimandian.
Kayak ku abah di bahanan petana ya. Kayak daguan sakiring abah ngeprint heula petana. Mohon bah. Muka baik nanyakeun ka lanceuk abah si abah Google, abah ada adina. Kayak kadep. Kadep poho abah teh adi, abah Google heuh. Oh mohon. Anak di petana. Oh iya teh. Aya. Yo, bawa ku salah saurang ku diilikan aku Asep nu rada pinter. Beda tina rupana ge nu pinter jeung anu teh teh pinter. Kayak daguan di ditu sok ti heula nya. Ke abah nyusul. Siap. Nah, nu ngamandian mah aya budak abah. Ya, si Diki aing ngaranna mah halus Diki ngan campur awe ceulina. Boan tadina keur dijurukeunana aya burinya aing ngabeledak. Budak ieu mah anteng we hees teh udah. Sok. Dalam jalan jung. Doakeun. Hasilna isukan. Ayeuna di mandian lenang. Beral. Mangga tuh, Bah. Mangga. Tepung gimana cara gede pung? Di mana melenting? Hei, ayeuna maneh ini meuli menyan ka ditu. Ieu duitna jang meuli menyan, ngan sesana jang ojek. Ke maneh init ka ditu, abah mare kana ojek. Ngantong loba omong ka pasien, da apalun pasien mah abah teh ngaleungit geus nyabak aya di ditu. Ya, mohon Bah, siap Bah. Yo, meuli menyan ka nya. Ya, siap, Bah. Kitu menyana. Siap Bah. Yo, berak kitu sing beunang di titah. Sinarieun budak teh. Rada nyambung gimana di titah teh kudu capek ngobrol lah. Oh, heueuh. Ai kana duit mah saya teh mah ada nyambung. Kabong lah. Da enak sorangan gitu-gitu nginakeun. Senayeun si Abah mere duit kita meuli baso. Bager si Abah duh. Mana pun sabane pun? Ini ngomongnya turutin wae nih. Kakak hati heula pun. Tuh, kakak dibere apa deh? Tuhan ek nuturkeun, ek nuturkeun. Nanya. Bawa buahnya pupung. Ya hati heula ka dieu pun. Buah nipu. Nipu meureun gawekeun pun. Mana tuh? Sau mana deh? Jangan heula. Cuma pun. Jadi ku sabah teh. Oh, sabah pun. Nggak sih mbak nih. Mbak. 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 Lali lapisan lempang tadi dada kau tadi ku abah. Buru radio ka dieu. Namanya gancang gitu sih mbak, bisa dia deh. Sep, nah, radio. Pung naik. Dinas ini boga kapan. Kamu kok atuh pung eta teh nolongo angkat Sep. Gitu. Ngeplos bah. Aing ngaran keur gabung bulangan masa lagi teu ketemu. Kayak enggak ngemeh kana pokok abah rek nanya. Pasti marana heula bieu teh manehila. Karena mete ngantosan abah. Abah mah teu kudu didagoan. Mana titah lagi abah mah langsung ka dieu. Diliukan we hayunya Sep. Kudu dilikan abah langsung abah mah asal nyebut hayang mereka dieu pasti geus aya di dieu. Oh, ngaleungit bah. Lain abah, lain ngaleungit ka dieu. Ngojek ka segete. Tunggu baheureuy sing dinas kenapa? Nu caliwara mah tuh contohna pemboko abah. Dihukum. Kita macul bah. Lain malah jangkrik. Para manuk abah loba manuk di mah. Sok. Mohon bah. Teras bah. Ayeuna abi kedah kumaha? Heula tenang. Abah ge boga budak da sagala ge kudu tarak. Budak abah mah khusus tukang ngarajah jeung tukang ngamandian. Anu boga kahayang. Ngamandian jelema bah. Lain budak abah mah khusus main nama tukang ngamandian domba, utanaman domba Garut. Tonggo baseri kudu dinas jeung abah. Tempat contoh apa namanya dihukum kau. Oke, satu deh. Ada gua budak abah datang. Main nanti balanya sekalian, jeung menyan jeung sagala. Yang sungguh kayak obat kena maneh kimanian ku abah. Pasti mana heula ki maneh lila tidak ku abah. Naon Bah? Pasti mana heula
Kan tadi teh di teh abah mau beli bakso. Astagfirullahaladzim. Pan tadi teh ku abah diberi duit mana teh 15.000. Ajang ojek 10.000. Ajang beli menyan 5.000. Mana menyana? Nya abah aduh enak pisan pokoknya abah baksona teh. Komojeng aduh eutna teh botol mah aduh. Ya Allah ya. Enak banget. Menyan mana menyan? Tadi ditah beli menyan ku abah teh. Menyan mana menyan? Oh, rokok. Ngomong atuh bah tadi yang rokok mah. Astagfirullah. Hampura budak abah mah permanen. Lek benang di ubaran geus dicam teh kunaon ku abah geus diberi surat. Wah, geus diberi surat tanaon budak abah. Ieu keun. Ieu ayeuna mah atunya maneh. Ieu dengekeun. Si ieu si Capung di mandian di Walungan. Ku di mandian di Walungan ya si Capung teh. Kengis menang ngawanian cuma dirajah ku abah. Dibere di bahanan ilmu supaya awewe itu kapung pulangan ieu ku budak. Pokoknya mandian nya, bro. Ongkoh habis teh titah ngamandian budak ieu. Heeh. Nah takah titah meuli bakso. Astagfirullahaladzim. Heeh, mandian jung. Geus ayeuna mah karep mana nu penting budak ieu mandian. Kayak ku abah dirajah di saung ieu, jung, bro. Gera mariang. Tiluan kayak abang siapa kayak di ditu dina batu. Duitna mana bah? Toko sih make duit karimudun ka Walungan mah. Deket di dieu mah, bro. Bawa ieu budak ieu rajah. Urang sina jadi kasep tina hideung sina jadi kawas bangbung. Nu abah diladaan lah. Ai. Mandian ieu budak ulah kalah di ladaan, bro, mandian di ladaan. Paeh atuh budak di ladaan mah. Geus kira mandian ayeuna mah, bro. Mandian. Ayo. Ayo. Bener sakit apa teh pun? Yang budeg turutin aja. Cakarna, anak cak-cak dibakar enak. Bah. Ayeuna kumaha bah? Ayeuna mah mandian eta si kapung dina batu ieu kumaha. Ku abah dicampean heula tuluy mandian nya. Emang daekeun ieu budak sare di dieu kitu bah? Mandian lain sina sare. Mandian di dieu. Sok. Ya bah. Sok ka Dia dieu. diuk ieu. Budak ieu mandian di dieu, lain batu di dieu mandian. Saruana maneh kalau mandian batu. Diuk di dieu maneh mah tadi mandian. Diuk. Dia kali kan? Oh, diuk di mandian. Sok, jangan lagi. Mandian. Sampai heula. Cek balak bekser. Kita taraja para budak. Ulang maneh. Sok, mandian. Itu di sabunan nih. Hah? Itu di sabunan. Apa? Itu di sabunan. Oke, wih itu dia mama. Kana asak sanguna. Kamana lauk teh? Tadi mah nyala orang. Ya bahasa jadi kiruki ya. Tujuh naon Kang? Keruseup. Geus menang can? Sekarang menang hiji tuh. Terus cukup di mandian mah. Lain dada. Hop. Ayeuna maneh ngaran teh Kapung. Geus ganang ngamandian. Gara di baju tuluy ka imah abah teh. Ku abah di bahana. Di bahanan ilmu bah. Timal. Timal. Ku abah di bahana. Ya ilmu atuh. Sok gara di baju. Red. Bajuan. Bahaya. Kunaon kitu bah? Bisi aya gogog tulang unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, balik bah. Panemu Bah. jam teh tamak. Bah, balik bah. Si abah kemana?
Sungguh di wae. Mah. Kudu lempang ieu mah. Mangga. Budak pisan ieu mah teh tengah jawab.